Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui kana nu salanjutna nyaeta bagian wal maitatu kulluha najasatun illa samaka. Halaman 57. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi ala kulli halimin wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maitatu jeung ari bangke kulluha tegasna sakabehna maitah najasatun eta najis illa samaka kecuali bangke lauk cai wal jaroda jeung simet wabna adam jeung bangkena bangsa Adam. Al maitatu ari pirang-pirang bangke kulluha tegasna sakabehna bangke najisatun eta najis liqaulihi ta'ala karana dawuhan Allah ta'ala hurrimat 'alaikumul maitah hurrimas diharamkeun alaikum kamaraneh kabeh naon al maitatu bangke wa tahrimu jeung ari ngaharamkeun perkara wa tahrimu ma jeung ari ngaharamkeun perkara la hurmata anu teu dimulyakeun wala darurata jeung teu madarat fi aklihi dina ngadaharna itu ma ya dulu eta nuduhkeun itu tahrim ala najasatihi kana najisna itu ma li anna syai'a lantaran saestuna perkara innama yahrumu pasti eta pastina haram itu ma benar imma li hurmatihi karena mulyana itu ma aw li dororihi atawa karena madaratna itu ma aw najasatihi atawa najisna itu ma wal maitatu jeung ari bangke kullu man eta sakur-sakura hayawan mata anu paeh itu man hatpaan pihi kalawan paeh biasana itu man wahtalla jeung cacat pihi dina itu man naon syaratun hiji syarat min syurutit tadzkiyati anu tetap tina pirang-pirang syaratna papuncitan kaza bihati seperti pepencitanana al majusi bangsa majusi wal muhrimi jeung jalma anu ihram wa ma jeung perkara zubiha anu di anu dipencit itu emak biazmin kutulang au nahwihi atawa bangsana azmun wa kadza jeung nyakitu deui zibhu mala mencitna zibhu ma mencitna perkara layu kalu anu tara di dahar ieu ma wadobituhu jeung ari pelenggeranana ma antakula eta yen ngucap anjeun al maitatu ari bangke ma eta perkara zalat anu leungit naon hayatuhu naon hayatuhu hirupna itu ma bigoiri zakatin kalawan kulian pepencitan syar'iyatin anu bangsa syara wa yustasna jeung diiwalkeun dikecualikeun minal maitati tina pirang-pirang bangke as-samaku naon as-samaku bangke lauk cai wal jarodu jeung simet amma samaku anapun ari lauk cai palikaulihi maka eta karena dauhan Rasulullah alaihi salatu wassalam fil bahri dina perkawis laut wa ari bahrun at-tahuru eta anu suci naon ma'uhu caina itu bahrun al-hillu anu halal
al-hillu anu halal maitatuhu bangkena itu bahrun itu nu aya dina bahrun. Hadis sahihun ari hadis eta anu sahih. Wa amal jaradu jeung anapun ari simet wali kaulihi maka eta dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhilat dihalalkeun la napikeun urang sadayana maitatani dua bangke as-samaku maitatani uhilat dihalalkeun la napikeun urang sadayana naon maitatani dua bangke as-samaku tegasna kahijina nyaeta lauk cai wal jaradu jeung kaduana simet rawa ngariwayatkeun hukana hadis Ibnu Majah bisnadin kalawan isnad dhaifin anu dhaif. Naam sumuhun rawa ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha al-Baihaqi Imam Baihaqi mauqufan barina hadis mauquf ala Umar ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ti Sayyidina Umar waqala sareng ngadawuh Imam Baihaqi innahu saestuna hadis sahihun eta anu sahih eta hadis sahih wa hukmuhu jeung ari hukumna ieu hadis hukmul marfu'i eta hukum hadis marfu wa yustasna jeung dikecualikeun naon al-adamiyyu bangsa Adam aidon barina deui saha al-adamiyyu bangsa Adam aidon barina deui fa innahu maka saestuna adami la yanjusu eta teu najis itu adami bil mauti ku sabab maut ala rajih netepan qaul anu rajih musliman eta jalma Islam kana buktina adami au kafiron atawa kafir li qaulihi ta'ala karana dawuhan Allah ta'ala walaqad karramna jeung nyata ngamuliakeun kami bani Adam katurunan bani Adam katurunan bangsa Adam wa qadiyatu takrimi jeung ari hukum ngamuliakeunana bangsa Adami Allah yuhkama eta yen teu dihukuman itu adami binajasatihi kalawan najisna adami wa qala sareng ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunajjisu ulah ngajadikeun najis aranjeun sadayana mautakum kanu marawat ti aranjeun sadayana fa innal mu'mina maka saestuna jalma mukmin layan jusu etan teu najis itu mukmin hayan dina keur hirupna wala mayitan jeung teu najis dina keur maotna rawa ngariwayatkeun hukana hadis al-Hakim Imam Hakim wa qala sareng ngadawuh Imam Hakim sahihun wa qala sareng ngadawuh Imam Hakim sahihun ieu hadis sahih ala syaratis Syaihani netepan syaratna Bukhari Muslim Syaihani teh Bukhari Muslim. Alhamdulillah. Wa qala sareng ngadawuh al-Hafidzu ahli hadis Diyauddin tegasna Diyauddin al-Muqaddas Diyauddinil Muqaddas isnaduhu ari sanadna ieu hadis ala syarati Syaihani eta syaratna Syaihani Bukhari Muslim wa fi sahihaini jeung dina dua hadis sahih an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu ti Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul wa huwa qala ngadawuh Rasul lahu ka Abu Hurairah wa huwa ari Rasul eta junub wa huwa sareng ari Rasul junubun eta junub subhanallahi maha suci Allah innal mu'mina saestuna jalma mukmin la yanjusu eta henteu najis itu mukmin wa huwa jeung ari ieu hadis ya ummu eta umum ieu hadis al muslima ka jalma Islam wa dzimmiya jeung kafir dzimmi
Wakila jeung dicaritakeun yanjusun najis itu Adam bil mauti ku sabab maut li annahu lantaran saestuna adami hayawanun eta hayawan tohirun anu suci fil hayati dina waktu hirupna ghairu kulin anu tara di dahar dagingna ba'dal mauti dina sabada mautna payan jusu maka najis itu adami kagoirihi seperti lian ti adami wastusni jeung dikecualikeun deui aidon beurina deui al janinu naon al janinu janin alladzi anu yujadu anu masih aya janin maitan beurina paeh ingda dzibhi nalika dipencit ingda dzibhi ummihi nalika dipencit indungna janin fa innahu maka saestuna janin tahirun eta anu suci halalun tur halal. Wakata jeung nyakitu deui asoidu buburan aidun beurina deui idza mata di mana-mana maut itu soed bidogototi kalawan kejepet bilutomati tegesna kecepet painahu maka saestuna soed yahillu eta halal itu soed fi asohi dina pangsoehna fi asohil qaulaini dina pangsoehna dua kaul wakata jeung nyakitu deui al ba'iru onta annadi anu ngamuk idza mata di mana-mana paeh itu ba'ir bisahmi kalawan di jamparing dipanah bi ghairil manhari dina lianti tempat mencitna painahu maka saestuna itu ba'ir yahilu eta halal itu ba'ir wal jawabu jeung ari jawabna anna hadhihi zakatun eta saestuna ieu zakat syar'iyyatun eta pepencitan bangsa syara qala wa yugsalul ina dicekepkeun bae sakieu kurang lebihna mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.